Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi tepangkeun wastapun Nida Yuliana Putri simkuring mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah. Dina danget ieu simkuring sejak medarkeun hiji dongeng anu jijerna Sasakala Situ Bagendit. Wilujeng ngadangukeun. Sasakala Situ Bagendit. Baheula geus ribuan tahun katukang aya hiji randa beunghar katelah Nyi Endit. Ieu teh saenyana mah neuneuhna dangaran sajatina mah Nyi Bagendit. Manehna teh kacida pisan kumedna, geus taya nu bireuk deui kana kakumedanana. Salianti pakacar-pakacarna mah tara aya nu larsup ka imahna. Estuning lain babasan eta mah nirup nyarangan teh. Kajaba ti teu aya nu ngawawuhan, Nyindi teh memang jalma nunggul pinang. Geus teu kadang warga hirup teh estu nunggulis. Ari beungharna teh mah tetela. Boh kebona boh sawahna imahna ge panggedena di salembur eta mah. Turug-turug ngahaja mencilkeun maneh ngababakan di tengah pasawahan nu upluk aplak. Maksudna teu aya lain ku bawani embung campur jeung babaturan da sieun kasorotea. Teu kitu mah atuh moal disebut medit. Kacaturkeun ueur usum panen di ditu di dieu ceuyah anu dibaruat. Ka sawah Nyi Endit oge rea anu gacong. Ari sarengse dibuat jeung sanggeus parena dikaleitkeun, sakumaha tali paranti Nyi Endit nyieun sedekah ngondang lebe jeung sawatara tetangga. Popolahna sanis kara ku sorangan, teu aya nu ngabantuan. Barang geus tarapti, sakur nu mantuan ngakut tuluy diondang ngariung tumpeng. Atuh nu ngariung teh nepi ka aya ratusna, tapi sadiat numpengna teu sabaraha, nepi ngan sakoteap geus beres bari jeung ting karetap keneh. Keur meujeuhna bala kecerakan, solongkrong aya aki-aki bongkok anu nyampeurkeun kuk di bumi teu ditarik teu ditakon. Nyapok aki-aki waleh yen teu kawawa ku lapar, sugan aya sih piwelas. Ana gantawang teh Nyi Endit beut nyarekan, nyeklek-nyeklekeun pajarkeun teh taya ka era, teu ngahutang gawe menta bagean. Tungtungna nepi ka nundung aki-aki dititah nyingkah. Cindekna mah lain picaritaeun. Aki-aki Endit bari jumarikjeug bangun teunangan. Memeh Endit manehna ngomong kieu, sagala ge boh kanu hade boh kanu goreng moal taya wawalesna. Ngomongna kitu teh kasaksian ku sakur anu aya di dinya. Sarengsena nu dalahar tuluy amit rek baralik, kakarege ting laleos rugreg ngarandeg sabab aya nu ting garoro. Caah cenah. Henteu kanyahoan deui ti mana datangna cai. Ngan lebay pakarangan Nyi Endit teh geus kakeueum. Atuh kacida ributna jalma-jalma geus teu inget kadiri batur asal salamet dirina bae. Nyi Endit ge nya kitu, niat rek nyingkirkeun cai, tapi barang kaluar ti imahna cai teh nepi kalir ombak laut ting garuling ka palebah Nyi Endit. Imahna terus kakeueum meh laput. Nyi Endit angkleng-angklengan bari satungtung bias mah teu weleh sasambat menta tulung. Tapi henteu ngusilila jep bae jempe sing horeng geus tikerelep. Imahna ge geus teu tembong, sumawona sawahna nu upluk aplak geus aya di dasar cai. Lembur sakuriling bungking geus salin rupa jadi situ anu nepi ka ayeuna disebut Situ Bagendit tea. Para wargi sakitu panginten dongeng anu tiasa kapihatur. Ieu dongeng mangrupa pancen dina mata kuliah Basa Sunda. Hapunten anu kasuhun, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.